Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibish syafaatil azimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibid daulatil fakhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa suril asrar wa tilyakil anjar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihil azhar wa ashabil ahyar adada ni'amillah wa ibdoli. Amma ba'da salam. Alhamdulillah wa syukurillah tersaning Allah subhanahu wa ta'ala dina waktos ieu urang sadayana tiasa kumpul ngalih dina acara syukuran, dina acara tolak ilmu, dina acara ngahirup-hirup sunnah Rasulullah SAW, dina acara micen kawadoan diri. Alhamdulillah urang sadayana sehat walafiat taufik hidayah pamasihan di Allah subhanahu wa ta'ala anu wajib disyukuri ku urang sadayana. Buktina ayeuna urang kesyukuran karena sakabeh nikmat nu geus dibikeun ku Allah ka urang sadayana. Satu acan raskeun pangaosan ribados sakeluarga nyugun hapunten dohir batin tina samudayaning kalepatan. Dohir batin nu agung nu alit nu karasa nu teu karasa, dosa nu dihaja dosa nu teu dihaja apunten sadananya. Anu kaduana minal aidin al faizin wal maqbulin wa antum fi kulli amin bi khair. Hartosna minal aidin al faizin wal maqbulin wa antum fi kulli amin bi khair. Allahumma ja'alna asalna teh jawabna teh taqabbalallahu minna wa minkum ula amin wa antum bi khair. Jadi asalna minal aidin al faizin teh Allahumma ja'alna atau ja'alana Allah gitu. Ja'alana Allahu minal aidin al faizin atau Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Untuk selaik-laik ngomong teh minal aidin wa faidin. Faidin mana faidin teh? Sikadengkeun ku jelema minal aidin wa faidin heula tinggal heula tulisanana. Ari minal aidin wa faidin mah eueuh hartian. Da faidin mah jelema. Aya Mang Idin, aya Pak Idin, aya Cep Idin, ieu mah faizin, minal aidin wal faizin. Harusna membaca. Ya Allah jadikeun abdi sadana minal aidin ti golongan jelema nu balik kana sae, balik kana taat, balik kana ibadah. Wal faizin jeung nu bagja kabeh itu. Tapi da aya urang mah teh nyaho ieu minal aidin wal faizin, sami-sami Pak Idin deui lah. Urang mah batur Pak Idin padahal mah Pak Izin minal aidin Pak Izin tuh. Jadi kuzai minal aidina wal faizina wal maqbulina wa antum fi kulli amin bi khair. Dijawab taqabbalallahu minna minkum, mugi Allah nalima ka urang sadayana jeung ti maneh kabeh gitu. Doa itu. Tapi aya jelema nu teu ngaji mah dihampura teu moal. Ari kami nu ngaos mah diseungseulikeun. Sabab hartina teh teu ka itu teu ka dieu. Lamun cara bahasa teh mah teuing naon ieu teh? Jojo minal aidin wa faidin. Da faidin mah hal kudal gede. Kudal alir. Pak Idin, ieu mah Pak Izin.
paus penting mah urang dimimiti ayeuna sati Syawal kapayun sing biasa ngalobih amal anu awon jadi sae anu terus jadi leres anu salah jadi bener aminnya cek Imam Ghazali radhiyallahu wala taqra illa bi ziyadati ilmin aw amalin sholihin ulah bunga anjeun angin kalawan namahan ilmu jeung amal soleh namahan duit tantong bunga dan ujung-ujung nama ditanya ku Allah namahan sawah tong bunga ujung-ujung nama ditanya ku Allah namahan gedong namahan mobil namahan toko namahan harta benda ulah bunga ulah tarima mah tarima we teangan mah teangan we ngantong bunga naon sababna apa bakal dihisab bakal ditanya ayeuna kudu bunga kumaha tuh wala tafrah ila bi ziyadati ilmin wa amalin ulah bunga maneh ulah gembira maneh angin kalawan amal ilmu jeung amal soleh na teu namahan ilmuna teu namahan naik bunga kumaha da eta teh bakal picirakan berkah ngawas kurang jadi eling berkah ngawas kurang jadi sadar jadi ingat oh kurang mah teu bunga naman ilmu kurang mah teu bunga naman amal soleh jadi we ilmuna bunga mahal amal soleh bunga mahal bunga soleh mun namahan duit namahan banda namahan sawah namahan kebon namahan mobil kakala bunga oh yakin urang teh bakal lila dihisab we kiamat jika nanti ke surga nanti terjadi kudu istirahat heula kudu transit heula di neraka sabab anu ditanya ku Allah teh loba pisan adunya halal hisabun wa haramuha adabun ai dunya halalna dihisab haramna disiksa eueuh jalan deui eueuh balik teh pasti ka Allah ku Allah jadi oper meningkat surga meningkat neraka cek urang teh meningkat surga atuh pagawean nepi neraka wae jadi lamun pilihanna mah eueuh pilihan deui mun di jero kubur dua hiji cek ulama jadi itulah cek kanjeng Nabi pandu anu urangkeun teh geuning ngadoa Allahumma al qabrahu rawdatan min riyadil jannah al-kubratan min kubratan al kubratan min kubratin niron ya Allah jadikan kuburanana Allahumma ya Allah jadikan ku Gusti kubrahu kuburan ieu mayit raudatan hiji taman min riyadil jannah tina taman-taman surga itu jadi jadikan ya Allah kuburan ieu mayit teh tina taman daripada taman-taman surga wala tajal kubrahu tong dijadikeun Gusti kubrahu ieu kuburan si mayit teh kubratan hiji kedukan minggu paling tina kedukan api neraka ieu teh taman surga atawa lomang api neraka jadi kan dua di jero kubur teh aya lomang api neraka aya taman daripada taman surga teu aya dua ngan teu aya tilu dengan dua-duana mun milihan teh pasti hiji mun hayang taman surga sing beres lamun teu beres bakal asup kena lomang daripada api neraka eta teh namanya dikubur encan poe kiamat encan ieu mah keur dikubur mah masih alam kubur encan kiamat encan akhirat kuburan mah alam barzah wa alam kaopan oke poe kiamat beda deui eta mah urusanana beda deui timbanganana beda deui hisabanana urang mun teu mikir ti ayeuna lagi raha geus kalolot geus dewasa pikiran masih budak keneh astagfirullahaladzim manjang geus kolot can apal manjang geus kolot mung gane kana ibadah tah ku berkah ngaos jadi eling cek Imam Ghazali tong bungah maneh angin namahan ilmu jeung amal soleh ayeuna namahan dunya tong bungah naon sababna teu bakal di taros bakal jadi susah bakal jadi bingung ieu mah cek Nabi alhamdulillah ayeuna mah urang namahan dimimiti sawal namahan ilmu namahan amal soleh supaya orang dipasihan pitulung Allah Ta'ala nya amin
eta teh kitabna Bidayatul Hidayah. Ulah bungah maneh salajan namahan miliaran rupiah ulah anu kudu bungah mah naman ilmu di amal. Kabeneran ilmu teu namahan amal teu namahan naik bungah di mana nya? Kudu diteangan ilmuna terus diamalkeun namanya bunga. Maksudnya bakal jadi bunga kena. Bakal jadi bunga di akhiratna, bakal jadi bunga akhir hayatna. Hayu urang seserengan. Contoh ilmu anu bakal dibahas ayeuna. Oleh itu cuma heula. Halaman sabaraha? Malam minggu, anu hancam malam minggu. Halaman 8, halaman 8 paleban. Anapun wajib gitu. Kau ikan nyariuskeun sifat wajib di Rasul. Jeung deui wajib ka sakabeh jalma mukallaf ngimankeun sarta nganyahokeun sifat-sifat di Rasul. Wajib ka sakabeh jalma mukallaf ngimankeun sarta nganyahokeun sifat-sifat di Rasul. Nyaeta wajib di Rasul aya 4 perkara. Anu mustahil pun 4 perkara. Lawanan anu wajib jeung nunah hiji. Anggapan anu wajib kahiji sidik, artinya bener sakabeh caritana moal bohong. Kadua tabligh, artinya ngadatangkeun sakabeh perkara anu dipiwarang ku Allah Ta'ala didatangkeun ka umatna moal nyumputkeun. Katilu amanah, artinya diraksa tina migawe haram atau makruh moal hianat kalau migawe haram atau makruh. Kaopat matona, artinya pinter bicara moal bodoh. Aya sifat wajib di Rasul kudu aya diurang. Sifat wajib di Rasul kudu dipigawe ku urang. Diulang dina diri ulang kudu aya sidik, kudu aya tabligh, kudu aya patona, kudu aya amanah. Sidik amanah, tabligh patona. Sidik bener, tabligh nyampaikeun, patona pinter, amanah jujur terpercaya. Diulang kudu aya sabab di Nabi mah wajib ayana, mustahil eueuhna urang we kudu aya diurang kudu sabab urang ngikuti ketua nyata pemimpin urang nu agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari urang bohong wae berarti urang teh ngikuti pemimpin urang setan, ngikuti panutan urang setan. Un setan ngajak ka neraka urang ngilu berarti tong nyalahkeun setan, nu salah mah urang. Pilihan dua benek ikuti kangen, benek ikuti setan. Nah surat Yasin geus disebutkeun, dina surat Yasin geus dijelaskeun setan teh musuh anu jelas. Setan teh musuh nu pertela geus teu ragu deui musuh eta geus. Cek Allah Subhanahu wa taala wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ulah nuturkeun tapak lacak setan, gerak gerik setan, pagawean setan, tong dituturkeun, tong diikuti. Sebab setan teh laku ka maneh kabeh aduwwun mubin, musuh nu jelas. Teu ragu deui tibaheun ti ayeuna. Ka bapa urang geus dileka, ka bapa urang geus hasud, ka bapa urang geus nyilakakeun nya teh si setan teh. Ka Nabi Adam teh atuh anak incuna geus sami. Si setan satungtung hirup ku aing digoda. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Si setan summa la'atiyannahum. Terus ku aing didatangan jelema kabeh. Jelema kabeh ku aing didatangan tingali. Summa la'atiyannahum. La'atiyannahum teh aing rek datang ka manusia kabeh. Min baini aydihim ti harum wa min khalfihim ti tukang. Wa an aymanihim ti kanan, wa an syama'ilihim ti kenca. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim.
Taopat penjuru disebut ku setan. Cek ulama belenggu setan, nu dua teu kasebut luhur jeung handap. Moal bisa ngagoda ti luhur, moal bisa ngagoda ti handap setan dan disebut lagi opat. Mun jelema sujud talana di dalam tanahkeun jadi dihandap, dijaga tina panggoda setan. Jalan handap moal bisa ngangkatkeun leungeun ka langit nya dua galo dijaga moal digoda ku setan ti luhur. Anu bakal digoda mah ti hareup tukang anak gini. Ta eta penjelasan ti Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'anul Karim anu wajib dipercaya ku urang, anu wajib diperhatikeun jeung diperhatikan urang bahwa setan moal cicing terus ngagoda. Kadua anak buahna Yahudi jeung Nasrani. Entong kasinggung urang mah ngomong hareupeun urang. Saya bercerita tentang agama Islam di depan kaum muslimin. Abdi ngomong hareupeun jamaah muslimin. Saya berkata di depan kaum muslimin. Kalau di depan Yahudi Nasrani saya disalahkan. Dia mah ngomongna hareupeun muslimin bahwa Yahudi jeung Nasrani anak buah setan. Mualido ka urang sarerea mun urang agama Islam keneh hayang teh supaya pindah ka Kristen, pindah ka Yahudi. Mun geus jadi Yahudi Nasrani, Islam namanya cicing, namanya ridho, namanya ngecedok moal ngagoda Yahudi. Moal ngagoda Nasrani. Naon sababna? Sabab urang geus gilu ka manehna, tapi lamun urang teu gilu ka manehna, talus dengan cara. Cek Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo angkal yahudu walan nasara muarido lam harfun asbin wa nafyin wastiqbalin huruf nasab huruf nadi jeung huruf istiqbal zaman kaharupna moal pisan nepi ka irham ge moal idul Yahudi jeung Nasrani ka anjeun Muhammad jeung ka umat anjeun Muhammad. Yahudi Nasrani moal ridho ka anjeun jeung ka kaum muslimin nampikeun ka kiamat moal ridho hatta tabi'a millatahum sehingga anjeun ikut ka Yahudi ikut ka Nasrani sehingga muslimin muslimat ikut ka Yahudi ikut ka Nasrani. Lamun Islam geus ikut Yahudi, geus ikut Nasrani, kakala manehna ngajadaw moal ngagoda dan geus beunang. Ayeuna mah can beunang kabeh. Buktina teu boga kaela, teu boga agama, teu boga negara, cicing di negara batur ngalebut, teu boga kaela ngaku-ngaku Palestina, teu boga kaela keur salat tarawih diserang. Anu teu boga kaela pisan mah internasional. Anu disebut PBB teh mana hak-hak asasi manusia tingali muslimin keur salat goblok tah ditemakan teh. Demi Allah, bang diizin pemerintah aing liwat tangga. Kalunya udah kritik loba nu conak tarang aku bom. Kalunya udah kritik loba nu bolong sirahna ku pelauruh. Mana hak asasi manusia teh eueuh. Islam ke sholat tarawih diserang. Aya ajengan di Indonesia anu salahna Palestina kunaon mah ke maledogan Israel, nu salahna Palestina kunaon sarwana panjang waktu teh jahat. Tah eta ajengan nu kitu tolol. Berarti Indonesia tong ngalawan ke penjajah. Baheula Indonesia dijajah ku Belanda, ngajadong tong ngalawan. Baheula Jepang ngajajah Indonesia, ngajadong tong ngalawan. Nu ngalawan penjajah Belanda salah kabeh eta. Kunaon make merdeka? Oh, Palestina kita dijajah yang merdeka. Nya heueuh, teu berpikiran eta teh ajengan ngomongna teh. Eta teh kiai ngabaca teh. Teu boga kaera kaum muslimin diserang pahlawan ke Israel. Alhamdulillah min dzalik. Eta mah jelas kiai itu. Ajengan jelas ngadukung Israel. Mana kalau kudu cinta cenah ka kafir teh cenah makhluk Allah kena cinta ka kafir. Nah, ieu muslimin sedih. Astagfirullahaladzim. Tah
eta jelema ditutupan mata hatena ku Allah taala wala tardo wala ridho angka di anjeun Muhammad al Yahudi wala nasoni wala ridho Yahudi wala ridho di anjeun Muhammad hatta tabi'a sehingga anjeun ngikuti ceuk Allah hatta tabi'a goyah sehingga anjeun ngikuti heula ngilwan heula bila turun ke agama manehna namanya ridhoan ayeuna mah can ngiluan ka Yahudi Nasrani kabeh terus diganggu anu salat ditembak anu ke ibadah diserang terus mana nu panglawankeun jemaah yang nyaho lamun bener aya hak ajasi manusia di alam dunia mun bener aya keadilan di alam dunia kunaon Islam disiksa ti baheula geus 40 tahun cari wae urang mah kawas tah eta contohna jadi bakal limpah ke Indonesia bakal dijajah ku Cina di ku Amerika ajenganna tadi wowoy dibelian duit ku Cina terus nu boga Alfamart teh satu balen Alfa teh 1000 maroh teh balen Alfamart 1000 balen tuh terus deui nanti Alfamart gitu Indomaret Indo terus nu kabeh nanti teh pambung karena Cina terus ajengan dibayar 200 juta ajengan 200 akhirnya eta ajengan teh jadi anak buah kafir abdi ngomong sebenarnya haram ngajual tanah ka Cina kafir haram encan teu lama encan sanajan 70% geus dikuasai tanahna ku kafir ku Cina encan terlambat aya keneh tanah urang tong dijual ke kafir. Naon sababna? Sabab geus aya rencana nek palindah ka Indonesia. Eta nempat tanahna, ada nu bogahan mah biasanya make dijual atuh. Jualna ka Islam dia tuh. Hiji bahaya anak itu urang mah kuat keneh engke kafir. Bakal nyerah ka itu urang, engke kafir. Bakal ngalih ka itu urang kuat keneh kumaha urang mah. Pikiran yang cukuran menghirup di sekelilingnya kafir hukum ia mah lain provokator lain nyeungeut lain memotori lain nyahudangkeun fitnah imah keur ngelingan kaum muslimin ngaji sing rajin ibadah sing rajin kuat ke iman Islam di mana-mana urang aya kasusah kabingung minta tolong ka Allah taala entah gitu. Aya kasusah kabingung aya dunia, aya akhirat. Aya kasusah kabingung, aya agama, aya dunia. Alhamdulillah urang mah masih kena aya anu ngelingan di daerah Batur mah masih bongkong, gede resikona gede. Lamun urang ayeuna cek paribasana ngelingan kaum muslimin resikona teh gede, bahayana gede. Tapi ku sabab Allah geus ngatur aya jelema dibere kawani ku Allah, aya jelema dibere sieun ku Allah. Dina palbahak mah kudu wani entong sieun. Berjuang bakal maut, berjuang bakal maut. Mending berjuang, dakwah bakal maut, dakwah bakal maut, mending dakwah. Ngaji bakal maut, ngaji bakal maut, mending ngaji. Bebekalan yang akhirat bakal maut, bebekalan bakal maut, mending bebekalan. Tah pilihan ku urang. Setan muarido jelema asup ka surga. Setan muarido jelema ibadah ka Allah. Kuduna ibadah ka setan. Yahudi Nasrani muarido lamun Islam masih keneh beda jeung manehna. Mun Islam misal jeung manehna kakara cicing. Tong ridho ulah sarua. Kaum muslimin akhlakna beda jeung kaum kafirin. Kaum muslimin mah hampuraan jeung ulas asih. Senajan kafir beda agama tetap urang kudu ngahormat, tetap urang kudu nyaah, tetap urang ulah nanya nyeri. Tapi entong babarengan, entong silih cintaan da eta teh yakin musuh Allah, boro-boro batur indung bapak salat ngantong di salat teh lamun kafir. Ieu kitabna komentujan. Aya ajengan, aya kiai besar, aya Habib gede, kaeraan. Eta Habib gede, ilmuna luhur, kaeraan, maca kitabna sedunia. Jeung kitabna sedunia lamun jelema teu amal ma'ruf nahi munkar, lamun jelema teu curug-cara maksiat, maka teu boga kaera eta jelema. Ceuk nasudina, keur maca eta anjeunna ruas sabab anjeunna nyarios.
urang mah tong sagala nahi munkar urang mah tong curung caram aya nu mabok ke bios ngadu awe ngaduna teu cukup tangkun aduna goblok iya goblok karena Allah nyebut goblok lain sentimen lain sentimen lain sama lain demi Allah iya nyebut goblok karena ngarasa timuru curung caram karena maksiat adel darajat luhur darajat tukang nahi munkar lebih ke di penjara lebih ke di penjara para ulama-ulama gara-gara nahi munkar bukan berarti melawan pemerintah tapi pamaksiatan nu aya di Indonesia mung dicara mung digarah-gereuh akhirna nu sok gara-gara curung caram tewakan heula amengke dosa KKB sampang gede dosa kiai eta ajengan nu disebut kiai haji teh Kiai Haji Al-Alim Al-Alamah El-Mugarram lain al-Mugarram El-Mugarram abdi nyebut goblok ku Allah digerakkan lain sentimen lain sombong lain benci dan timur agama lamun hamba kena agama diganggu batur pamaksiatan di dalam jadi emosi dibayar ku Allah saha cenah aya kitabna kopi untuk jan ulama nyaritakeun tos abdi kieu teu aneh aya jelema eta jelema teh umurna 2 sekuan 2 panon leungit 2 PT ieu teh budu eksim basah digemrong mah cing leungeun 2 eueuh suku 2 eueuh pangon 2 eueuh awak pino rodeng pino ku gunung eksim basah digemrong laleur cicing teh di luhur gunung di tengah leuweung berarti dipijeun ku batur dirampok dicekcekan leungeun anjeun sukuna digolongan panonna berarti dipijeun ku karo macam mata di lembur-lembur kalinya didenge-denge ku para ulama hiji ulama di ngaranna ngupingkeun eta ngomong wae Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsiri min khalqi. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsiri min khalqi. Abdi puji syukur alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillah. Abdi puji syukur alhamdulillah. Puji sadaya kepada Allah. Nunggus mereka keunggulan ke kami, mereka kapujulan ke kami, mereka keagungan ke kami, mereka kanugrahan ke kami. Daripada loba jelema kaula anu leuwih agung, leuwih loba pamerena ka abdi. Cik kata ulama diberi naon itu mak leungeun eueuh syukur sabar dengan buta teh assalamualaikum waalaikumsalam sama nih kaula keur ngalalana kada leuwas ningali maneh eta maneh nyebutkeun sadaya puji kagungan Allah nunggus mere ka angka unggulan mere ka pujulan mere darajat luhur ka abdi daripada lolobana makhluk Gusti daripada lolobana jelema ari aja diberi naon ku Allah makin disebutkeun nunggus mereka pujulan ka kami daripada kalau barang jelema kapunjulan naon ku Allah bikin ka anjeun panon eueuh suku eueuh eueuh bayi jeung eksim basah digemrong bulaleuh eta jelema ngomong ya Bupol ya Bapol ya Ahmad hei burung hei kubrung Ahmad ya Bapol jelema belagung tolong ngajawab nate pan aing dibere letah dikir galau dibere badan sobat dibere hati syukur aing teh pan dibere dikir ku Allah eta teh pamere Allah aing teh dibere syukur ku Allah tah hati syukur ka Allah teh pamere Allah aing dibere badan nu sobat ka eta badan nu sobat pamere Allah loba jelema beunghar komplit leungeunna kumpul suku jeung panona tapi teu maca alhamdulillah aing mah masih kena maca alhamdulillah tiba-tiba nepi ka ayeuna tah eta pamere Allah sanajan teu boga leungeun teu boga suku teu boga panon tapi aing dibere letah dikir ka Allah alhamdulillah tah maca alhamdulillah pamere Allah leuwih-leuwih di pemberian uang miliaran rupiah dibikeun ka jelema anu teu daekeun maca alhamdulillah eta dongengna urang mah leungeun aya suku aya panon aya teu rodek teu digemrong laleur nyebutkeun abdi teh cenah lieu eueuh raga teu aya na teh sempreng dincak semplak
nya meureun nu semplek di teh nu sia mah nu semplak ditincak jadi we kan korobas coba nu semplek tong di teh nu semplak tong ditincak mana buktina nu semplek di teh nu semplak ditincak aya nu ngasongan kulkas bari nganyuk sabar aya nu ngasongan motor dia senang dicicil sabar atuh urang ya bakal teh semplek asal teh boga hutang jadi boga ejan mayar teh boga teh mau ditagih limaan sekaligus tuh teh mau ditagih limaan sekaligus nu lagi motor nu lagi kulkas nu lagi naon ya meureun nu semplek di teh nu seblak ditincak tong nyalakeun anu lagi mahal tah contohna nyebutkeun hai burung keluar supaya jelas Mama Sempur kitabna tinggal namana diubah aya guru sasar malang mangmulmung kos mabok kucubung tah aya guru sasar malang mangmulmung kos mabok kucubung aya deui guru setan tah sok nyaritakeun galih kakung akal bitung tapak meuli diawang-awang tong percaya ka guru nu nyebutkeun galih kakung akal bitung tapak meuli diawang-awang eta guru-guru nu kitu nyebut burung aya galih kakung aya teu aya akal bitung teu aya tapak meuli diawang-awang teu aya tamun aya guru ngomong akal bitung galih kakung tapak meuli diawang-awang tong didengeng eta nyaritakeun ilmu hakikat unggul nyaritakeun ilmu hakikat makrifat akhirnya nyalahan ngomong sunat Nabi dileungitkeun Kangjeng Nabi ge migawe sunah para wali migawe sunah ieu mah sunah dipikeun jelema ninggalkeun sunah Nabi bakal dibere resiko ku Allah Ta'ala diponis ku Nabi Muhammad bakal ninggalkeun pardu nyamun sunat ditinggalkeun man tahawa nabi sunat uqiba bihirmanil farain sajelma tahawana gagampangan kan sunat maka uqiba bihirmanil farain bakal diponis ku Allah Ta'ala bakal diberi siksaan eta jelema bihirmanil farain kalawan kahalangan pirang-pirang pardu jadi mun sunat dilalarakeun pardu moal dipigawe engke kade awas untuk edukasi singgung abdi nyarita kieu lillahi ta'ala sabab dina kitab Sulamul Munajat disebutkeun walil wudu wa salat sunanun katsiratun eta tetep pikeun wudu jeung pikeun salat pirang-pirang sunat anu loba Imam Abdurrahman Mustafa Bakri jeung Imam Abdurrahman Al-Idrus nyarios salat sunat dina salat sunatna aya 400 sunat hayat eta nyebutkeun sunat hayatna salat 400 saha bisa nyebutan hiji-hiji amun lain wali pan sunat hayat urang mah apalna kan salapat gitu dan salapan nu nyebutkeun 40 ge semua kaluga ilmuna dibawa 400 sunat hayat dina salat 400 kitabna Tadjirunas tinggal kira Tadjirunas dipigawe kabeh tapi kan para ulama di Hadramaut sholat tarawih anu 3 jam 2 jam 3 jam 2 jam 3 jam setengah jam ini kasih pujancan ya anu 5 menit 10 menit terus-terusan diputer kepercatan taroskeun ka Habib Zain bin Zabit di Madinah taroskeun ka Habib Umar putra anak Habib Zain bin Zabit di Madinah taroskeun tuh anjeunna nyarios anak buahna Jawa Timur eta pagawean setan tarawih digantangkeun ajaran saha tong diasupkeun kana video mangpang melpung salat sing bener sing lila keur magancang di kana video di kana YouTube ameh promosi ameh ngarurutan eta teh ajaran setan ulah ikal maghruri tan kitu teh jelema katipu ku setan lain cek abdi cek Habib Zain bin Zabit Madinah pansel anak buahna di Surabaya pansel anak buahna di Jawa Barat ge Habib Zain bin Zabit masih kena aya ieu abdi mah gaduh kitabna moal nyarita sabaraha ieu keur ngelingan tade urang mah ulah katipu pangkat ke haji tong katipu
pangkat Kiai Haji salatna gancang pisan, urang mah milihan teh gancang, urang mah lain Kiai Haji. Aya Kiai Haji asup ka gereja, urang mah entong tetep singsian ku Allah. Sabab gereja teh jadinya tempat pamusyrikan, tempat disembah selain Allah. Eta tanah teu hido ngajerit ka Allah, aing teu hido di jieun tempat ibadah selain Allah. Kitabna Targhib Tarhib. Kitabna Targhib Tarhib. Imah teu dipake salat. Begitu keluar jelema ngomong ceuk lawan panto, ceuk panto ya Allah ieu jelema tong dibalikeun salabat abdi teu hido dicicingan ku jelema tara salat. Kamu dicicingan ku kafir. Geus disebutkeun dina kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disebutkeun gereja teh majma'u setan, tempat kumpulan pirang-pirang setan, tempat kumpulan setan. Tapi ke ya dengan Ustaz Kiai jika hayang narutan sok turutan aing asup ka gereja turutan. Alhamdulillah min dzalik. Itu perlu tikna naon ulah digembor-gembor tong katipu ngaran Kiai Hajina, tong katipu ngaran abuyana, tong katipu tong. Lamun KPP baru batur abdi mun KPP asup ka gereja moal naon-naon, ai keur kieu tong dibejakeun meunang. Naon sababna? Indonesia mah beda deui lain hadamah. Kitabna Idoh Asrori Ulumil Muqarrabin, Idohu Asrori Ulumil Muqarrabin. Eta ngaranna ge geus pirwaseun. Ngaran kitabna ge Idohu Asrori Ulumil Muqarrabin, hartosna penjelasan pirang-pirang rahasia ilmu-ilmu tingkat tinggi. Orang yang dekat kepada Allah tingkat tinggi, orang pilihan Allah tingkat tinggi, rahasia ilmunya ini. Itu kitabna saking kieu. Didinya disebutkan tiap-tiap tempat, tiap-tiap pangkat aya rajana, tiap-tiap ucapan aya darajatna, tiap-tiap tempat aya rajana, tiap-tiap ucapan aya tempatna, tiap-tiap tempat aya ucapanna, tiap-tiap tempat aya rajana, tiap-tiap raja aya tempatna, tiap-tiap kalakuan aya pangkatna, tiap-tiap pangkat aya kalakuanna. Kitabna Idohu Asrori Ulumil Muqarrabin, hartosa kieu tiap-tiap waktu aya pagawean anu pas, tiap tempat aya pagawean anu pas. Henteu sakur-sakur henteu, urang contohkeun sakedah. Upamana di Hadramaut, tempat para wali, di Hadramaut di Kota Tarif, eueuh diskotik, eueuh kafe, eueuh musik-musik, eueuh nu disada jero imah, eueuh tah. Kafe, diskotik, karaokean, eueuh. Tempat minuman kelas eueuh, tempat mabuk eueuh kabeh para ulama. Tapi hingga tanggal 20 Ramadan dipenting budak-budak dihudangkeun kabeh sampai ka subuh. Teu sarare jeung budak-budak nah diwalah itu tah. Tah di Hadramaut maca zikir, maca Quran, maca shalawat. Di Hadramaut maca zikir, shalawat, Quran, tasbih, punya terus salat, abdol. Diulah dieu. Di Jakarta bila baca sholat gede ganjaranna, zikir gede ganjaranna, terus baca Quran gede ganjaranna, iktikaf gede ganjaranna. Ngan aya tempat minuman keras, tempat joget-joget, tempat judi, tempat mabok, tempat perzinahan. Alus keneh nyalam eta daripada wiridan ke wiridan alus soteh lamun eueuh paharaman anu terang-terangan, wiridan alus soteh lamun fardu ain anu dipigawe. Mun aya pengajian fardu ain mah tong wiridan sampeureun eta, mun aya pamaksiatan tong wiridan sampeureun eta. Ketika maca Quran alus ganjaran gede, maca zikir alus ganjaran gede, maca shalawat alus ganjaran gede. Ngan musuh datang nyekal pedang cabut heula pedang tong wiridan. Hayang dikadain musuh. Ketika kewiridan aya musuhnya datang, wiridan terus tahu alus teh nyebut pedang pelan. Nya kitu di urang keur maca subhanallah. Aya tatangga ngajeroboh. Ya, kamarana budak teh, ieu mah bantuan ye poe pare kehujanan geus duduk keur maca subhanallah eureun langsung sampeurkeun tatangga. Enaon sih? Iya baru nak kamarana itu ya hujan poe pare bantuan heula leuwih gede ganjaranna ngakutan pare ka dapur eta jelema daripada wiridan. Pan waktuna keur kieu alus maca shalawat, waktuna keur kieu alus maca zikir, waktuna keur kieu alus maca Quran.
Ayo beda jelema di teu minta tulungan heula antong terus we neng modal oge lah aing teu wiridan ieu. Nah gitu betul ilmu teh buka kitabna bugia tuh Ustaz Sidin di ujungna di belah sisi. Jadi bugia tapi sisina sanes bugia ke sisina di ujungna. Para wali mah sapoe ibadah teh lebih ka bisa 70 macam. Tapi jelema bodoh mah 70 tahun teh tak kira wiridan. Ayo wali mah satu hari kadang-kadang ibadah teh bermacam-macam. Namun ada pakai ilmu. Ya mah nyaritakeun tiap tempat, tiap ucapan, tiap makom, tiap derajat aya rajana jeung aya kalakuan tertentu. Keur zaman loba maksiat anu alus teh wiridan nyaram maksiat. Ke zaman perang sabilillah alus teh wiridan perang sabilillah. Kanjeng Nabi ge sami pangbageur-bageurna, panglemah lembutna, pangramah tamahna. Nabi Muhammad SAW ketika perang panggagahna, ketika perang panghareupna rek naon? Rek nyambut pedang, rek naon? Rek dikalan panah, rek naon? Rek perang di musuh. Karunya atuh Nabi Muhammad ge apaleun atuhnya ka makhluk. Nu kieu mah tong diantep jeung Nabi Muhammad SAW. Teu ningali sapina. Teu ningali ke sapina cek sapina. Teu dimuyakeun dengan orang nu geus orang teh halal darahna. Sitatu, gue talon sitatu. Teu dimuyakeun ku hukum sana kita. Hukumna halal darah. Nganu mencipta pemerintah. Ku pemerintah eta berhak dibunuh, halal dibunuh. Moal dosa dibunuh ge saha begeunep. Apa dibunuh tadi paeha? Genep perkara, genep makhluk. Hiji kali salat, nu teu salat. Kadua wazani musuh, nu jinah musuh. Semoga salaki jinah, semoga pamajikan jinah. Paehan ku pemerintah, usaha ku imam teh sa pemerintah. Katilu wa murtadu. Menjelma murtad, halal darahna paehan. Kaufat wa kafiru harbiu, kafir memerangan Islam. Yahudi Israel merangan Islam, kunal make nyebutkeun entong disebutkeun entong dibuangkeun sing hancur. Ayeuna nabi nyantoan kumaha? Ali ulama nyantoan kumaha? Tong nyanyian ulama. Dina khutbah Jumat ujungna aya kieu. Dina doa ujungna kieu. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata bidin ada anak wa ada adin. Allahumma ya Allah ahlikil kafarata hancurkeun kafir. Coba eta. Allahumma ya Allah ahli hancurkeun al kafarata kafir. Pada doa teh petunjuk ti ulama diritu ti nabi ya Allah hancurkeun kafir wal mubtadi'ata jeung tukang bid'ah bidin di agama. Ada anak wa ada adin musuh adin jeung musuh agama. Nyebut ahlikil kafarata. Terus doa Imam Mahdi Allahumma ansur man nasaruddin, ya Allah tulungan jelema nu nulungan agama, wahdul man fadadin hinakeun jelema nu menghina agama. Tuh nyantoanana teu naon-naon ya Allah hancurkeun Israel. Teu naon-naon Israel teh delegasi perwakilan Islam sadunya. Mun Palestina teh mun Palestina keokan Islam era sadunya. Mun Palestina wanian Islam hebat sadunya. Budak leutik bisa maledong teng baja umur 8 tahun nyekelan batu maledong teng baja ditembak sirahna. Hareupeun abdi tah tahun 97 abdi istri kali 97 2001 2004 di jalur gajah. Hareupeun abdi aya teh tentara Israel ngaliwat teh baju disebut Israeli Shetoni cek budak leutik teh aya opatan tah lalu opatan nyobat batu dibaledong teng baja teh udah umur 8 tahun masih kena tukang ngadu kaleci ditembak langsung pak gitu. Lain digebuk di paehan maledong ku batu ditembak. Tah kegagahan Islam orang-orang Palestina terido Masjid Agung nu diagungkeun ku Allah nu aya dina surat Al-Isra. Masjid Aqsa terido diduduki ku kafir. Gagal gede da Palestina teh hayo ku urang dinya nyeri lah atuh Palestina teh mangkat we geus nyelehan. Ih sia mah baheula lagi bapak sia jeung aki sia ngalawan penjajah Belanda berarti salah.
Pan bahwa Indonesia dijajah ku penjajah Belanda, Indonesia ngalawan lebih ke merdeka, tanpa sinangin jajah ngalawan nyawa aja udah yang merdeka. Kayak ngabura ku tai kan juga gitu, bangetnya gurah ku tai gitu ya, wabi ngantai, nanya tak kudu digaya bola ku abi meren, mau jadi ngabura lagi. Eta ngadenge beja cenah aya ajengan ngomong. Ieu mah ceuk abuya aya anu nyarios. Cek para kesepuhan. Cek para habib nyarios itu ada Kiai Haji bilang Israel itu enggak salah, yang salah orang Palestina. Kenapa melempari Israel dengan batu? Dibalik eta beja teh ngabela Kristen, ngabela Yahudi, ngabela kafir, majar kita Nusalama Palestina maledogan tentara Israel. Hukuman tak maledogan tiba ulang 40 tahun hayang merdeka. Langkung lah 40 tahun. Langkung lah 40 tahun. Ya dijajah tiba ulang. Dedekeun merdeka wajar ngelawan kunaon pangunangkeun ka kafir eta ditutupan ku Allah. Urang teh meunang kitu kade. Tetap doakeun kaum muslimin mun bisa mah sumbangkeun duit urang nek 1.000 perak 10.000 saha minta sodako jang Palestina pasikeun sabab loba budak leutik anu codak tarana loba nu can minum loba can dahar eta teh Islam anu kuat ngalawan teu ridho Masjid Aqsa diduduki kafir da masjid nu katilu sadunya Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjid Aqsa Palestina. Nu Allah eta nu Allah ditulis di Al-Quran subhanallah asra bi abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa tahku Allah diagungkeun lamun dibikeun ka kafir berarti Islam sadunya keokan urang mah teu wani tadi itu tahuran Islam Palestina eta perwakilan Islam sadunya mun anjeunna gagah berani wanian berarti Islam sadunya kabawa halus untung we walanian sakitu ge urang mah moal kuat lawan terus gitu. Kahiji sidik kade kalah gaduh sifat sidik. Mun jelema Islam teu gaduh sifat sidik, bohong wae cilaka. Kadua tabligh. Hatina ngadatangkeun perilaku urang teu tabligh. Aya ganjaran tabligh ageul sanes ageul deui eta mah. Istimewa. Imam Ali Al-Habsyi nyarios, "Masya yasuru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam di sunnah ini tabligh dakwah." Masya itu aya di perkara. Yasuru ngamungakeun qalban Nabi karena hate bagina Nabi. Hate Nabi bunga pisan. Hate Nabi seneng pisan. Kunaon seneng pisan? Kunaon bingah pisan? Kunaon gembira pisan? Sabab umatna nasrul ilmi nyebarkeun ilmu wa tadik jeung nyebar jeung ngadakankeun ilmu wa dakwah jeung dakwah nasrul ilmi nyebarkeun ilmu wa tabligh nyampe-nyampekeun ilmu tah jelema anu sok ceramah tabligh rotina ngajak-ngajak terus ngawuru eta jelema neruskeun perjuangan Nabi Muhammad bunga pisan ku jelema anu nyebarkeun ilmu jeung nyampekeun ilmu tabligh gitu ya. Nabi tabligh urang ge kudu tabligh atuh. Ai bahasa tabligh urang mah dina panggungnya tabligh akbar. Tabligh akbar teh dosana ge akbar deui. Temen tabligh akbar pasti dosana akbar. Kumaha panitia utama panitiana eling jeung hidem beurang bakal tabligh akbar. Lamun teu eling teu hidem bakal dosa akbar. Tong dihijikeun tuh abdi jeung lalaki teh pisahkeun. Kemudian di lapangan Allah itu dulu itu istri. Lalaki berani aja di panitianya ya yos kepada kaum muslimin muslimat anu hadir di tempat acara badai dikawitan. Kahiji pembukaan, kedua hadiah, katilu pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketika baca hadiah jeung baca ayat suci Al-Quran anu ngaroko pareman heula. Cek panitia teh mun teu dipareman moal dipajukeun di acara. Itu panitia gagah mah. Mangga sadayana pareman heula bade kawitan hadiah mungkin maca Quran
tong ka dihurungkeun engke geus beres nyaos mangga di sini deui. Itu lamun teu kitu moal dikawitan di acara gagal panitia gitu nya. Panitia itu gagal. Kedua, awewe jeung lalaki saya nama pisah dia. Namun naik campur di halangan warneng atau puska. Namun hiji abdi tanggung jawab di akhirat. Sebab tabligh akbar dosana akbar deui cek panitia. Cek penonton teh cek pendengar teh. Naik moal tabligh teh. Naik pun moal aing balik menurut lobatin peraturan. Bakal gitu kan teh. Bakal gitu teh pendengar teh. Panitia teh macam-macam memulah kos ahli surga we lah. Bakal gitu kan teh. Jadi bakal ngagolek ke panitia, mata ke awal kene geus disiapkeun teh jangan we belah dieu, jangan lagi belah dieu. Sampah punten tong makan nyesep, tong makan ngarokok mun teu nyaos, kemun beres nyaos mangga ngarokok deui. Kemun keur ngaos Quran kieu aya paruman tah, geus saya pesan Quran lah ame teu dosa. Tadi urang mah nyebut tabligh teh mah ceramah na panggung, padahal mah tabligh teh mah nyalira-nyalira ge. Kamu minta tangan nyamperkeun, sebarkeun ilmu, sampaikan ilmu, abdi penting tos rotinan je, nyaritakeun masalah sidik, bener, tabligh, nyampaikan amanah, jujur, patungna pinter, kayak sifat wajib Nabi, urang teu gaduh, bejakeun. Sidik, tabligh, kedua dekat tilu amanah kaopat patolna. Insya Allah penjelasannya wengi mingguan payun urang nyeriskeun dalil nu tadi heula bilih hilal kitabna Pemitugian halaman 2 hiji. Ieu aya permintaan pertarosan yang dibahas sabab aya ajengan nyebutkeun tong nyalah-nyalahkeun kafir, tong nyalah-nyalahkeun Israel, nu salama Israel, kurang nyalawan bae. Tah aya dibahas. Kedua, urang kudu cinta ka kafir, tong ibu cinta. Bersahabat meuleun. Abdi ge can pernah boga musuh kafir can. Tapi dina hate tetep eta teh musuh Allah. Kan nyalahan mana nu nyaa, mana nu teu nyaa, aya babna. Anjing najis dan sebugolano, tapi lamun anjing bolong, anjing buduk, anjing gerahkeun ubana. Perlu diusapan, perlu diubaran, tetap urang disentuh mungkin. Anu teu meunang mah diingu, teu meunang mah diingu, teu meunang mah dihina, teu meunang mah dijenyeri. Ali anjing bolong, anjing gerahkeun, anjing sukuna nyerieun, urang diubaran. Imam Ahmad Rifai ge 40 poin ubaran anjing gebuduk nepi ka cager. Kaula era ku Allah bisi disalahkeun makhluk Allah borok teu ditulungan, teu diubaran ku abdi saja ke anjing. Ya najis mah najis, geus ubaran anjing terus disentuh deui. Geus ubaran anjing disentuh deui. Anjing najis tetep ulah diingu, ulah antel, aing ubaran anjing. Ari ngurus anjing anu senyerieun atau anu borok anu lahir urang diubaran beunang tadi mun adep disentuh deui. Aya ge nyala tulungan. Ulah salah papan aya jelema nu asup surga gara-gara ingin ka anjing. Pan aya awewe asup ka neraka gara-gara tulungan kucing. Mana hadisna? Dakhalat imra'atun annara fi hiratin. Asup hiji awewe ka neraka fi hiratin gara-gara kucing di kurungan poho teu diparaban. Jadi kenjalkeun tapi kapae. Neangan beri teu bisa, neangan kedah teu bisa di kurungan, teu diparaban po. Lain nek maehan lain nek kebugan, teu dikebugan teu di kurungan tapi kapae. Teu diparaban tah gara-gara kitu geus neraka. Komo ngurungan jelema nepi kapae. Ya ngurungan jelema nepi kapae komo ieu ngurungan kucing nepi kapae ge. Ajaran Islam geus dosa. Tah ieu kupikeun. Qala Ibnu Iman, Imam Ibnu Iman jadi layam bagi lil insan teu pantes pikeun jelema apa al julusu pikeun apa al julusu liu ila fasikin deukeut jeung jelema fasik kupingeun heula sekedar wasyu batu sali satu wasitun ari cabang iman anu ka 30
anu kagenep 10 genep mungkin dina ieu aya kieu dina kualitu cuman ge aya kieu ngan iman aslina we cabang iman kagenep 10 genep nyarioskeun iku al-budu jauh angkuli mufsidin tina tiap-tiap nu ngarusak min kafirin ti kafir wa mubtadin jeung tukang bid'ah wa man yasduru minul kabairu jeung jelema nu sok migawe dosa gede. Kudu jauh ti kafir, kudu jauh ti tukang bid'ah, kudu jauh ti jelema nu sok migawe dosa gede. Jelema tara salat jauhan, jelema tara zakat jauhan. Teu salat sakali teh teu dosa gede, teu zakat sakali dosa gede, teu sah jadi saksi nikah lamun can tobat. Saksi nikah teh ulah jelema nu migawe dosa gede. Ayo dosa gede teh sholat hiji, sholat sekali, can dikodoan dosa gede. Nah jadi saksi nikah, astagfirullahaladzim, benar istighfar heula. Meureun moal aya saksi nikah, aya kan istighfar heula, tobat heula. Namun sababna teu zakat sekali dosa gede, teu sholat sekali dosa gede, can dikodoan, can ditobatan, itu istighfar, teu tobat, teu meunang jadi saksi nikah. Sabab hukumna fasik, al fasik huwa man asarra sagiratan awil takaba kabiratan. Jelema fasik adalah jelema nu migawe anu mayeng dosa leutik atau migawe dosa gede sekali. Fasik ngaranna mun can tobat teu sah jadi saksi nikah. Nek kumaha ngawinkeun namun saksina fasik. Oh berarti kudu tobat heula. Di dieu disebutkeun kudu jauh ti jelema nu ngaruksak, ulah deukeut jeung jelema nu ngaruksak. Saha min kafirin hiji kafir, dua mubtadiin tukang bid'ah, tilu jelema nu kaluar ti manehna dosa gede. Ceuk Imam Ibnu Imad teu meunang, teu pantes hiji jelema, teu pantes ka jelema diuk ila pasikin. Diuk jeung jelema fasik. Apa fasik nage urang? Untung ngawas urang moal masa bener, urang teh leuwih ti fasik berarti munafik di atas fasik. Teu meunang diuk babarengan ulid jeung jelema fasik sabab di anahu in salima min musyarakati fil ismi lamun anjeunna salamat tina babarengan dina dosa lam yaslam min tahalluk bi ba'da lagi moal salamat tina berbuat gawe budi pekerti akhlakna akhlak eta jelema fasik. Sanajan teu ngiluan dosa akhlak eta bakal ngiluan, akhlak eta bakal pindah ka urang. Bahkan ingku hati-hatina agama tapi kerja ulah bersahabat di kafir lain benci ke kafir tong bersahabat sabab urang kudu ngajelaskeun ka manehna bahwa manehna musuh Allah cuman pasea deui bakal gede antak oge. Kira-kira moal bisa dakwah, moal bisa ngajakan sholat, moal bisa ngajakan iman Islam tong babarengan akrab deui make deui ai akrab biasa kenging seperti jual beli, seperti bisnis jeung kafir, jual beli mobil, jual beli motor, digawe di pabrik kafir, digawe di toko kafir, biar bisnis sama. Ulah akrab teh dina masalah hukum agama, masalah pegawaian agama. Cekap ta dalilna komitubiannya halaman 21. Terus terakhir kata kita sesuci mela nu terakhir anu ngajajahkeun dina plan aya eta aya nyuhungkeun ijazah nyaeta supaya sacenduh metu saucap nyata supaya letak sikeun menjaro mun menta ka Allah teh gampil ijabah. Ternyata doa teh teu pira. Tapi ijazah di sababaraha puluh guru sanes ti saurang deui. Dina ku barudak dilebetkeun kana YouTube. Duka YouTube, duka Facebook, duka WA. WA teh waduh anjing mah. Ya YouTube aya cenah disebarkeun aya foto abdi geunang tadinya aya tulisan anu diterapkeun di dinya. Tamangna ijazah abdi ti Habib Umar bin Hafid menjadi mahadum maut. Langsung papayun-payun anjeunna ngajajahkeun di masalah ilmu suluk amal jeung dakwah, ilmu tazkiyah jeung dakwah. Jadi diajar ijazah ilmu jeung suluk amal jeung dakwah ti Habib Umar bin Hafid.
Kadua di Habib Abdul Latif Syihab, katilu Habib Salim Syatiri, kaopat Habib Ali Masyhur, bahkan di buntelan di bulanan Imam Mahdi ku Habib Ali Masyhur di bumina nu ngaran kitab Jatul Mustarsidin. Jenengan nyarios mahat surah lahat surah tong aya moto seorang aja. Di Habib Umar mah di foto tanu moto nanti disebarkeun ku motona aja Pak. Ari di Habib Ali mah ulah rakan Habib Umar bin Habib. Ijazah sami ieu. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali di penting mana di bulan mana kuati tambahan anu kuati seperti jajakeun ka santri tiap rek sare baca ya Allah hampura dosa-dosa abdi, ya Allah hampura dosa-dosa abdi, jeung dosa-dosa indung bapa abdi, jeung dosa-dosa guru-guru abdi, jeung dosa-dosa murid abdi, jeung dosa-dosa jamaah abdi, jeung dosa-dosa tetangga abdi, jeung dosa-dosa pemerintah abdi. Nu mukminin mukminah, make nu mukmin mukminah. Tah eta sakali baca deui Al-Fatihah, sakali baca kusuna. Anu itu ya Allah hampura dosa-dosa abdi, jeung dosa-dosa indung bapa abdi, jeung dosa-dosa guru-guru abdi, jeung dosa-dosa murid abdi menggaduh, jeung dosa-dosa jamaah abdi menggaduh, mun teu gaduh jamaah teu gaduh murid nyantong dibaca, jeung dosa-dosa tetangga abdi, jeung dosa-dosa pemerintah abdi nu mukminin mukminat. Namanya Al-Fatihah. Abdi masuk itu biasanya 3 kali maca eta. Ieu mah nu ijazah dina pelama nu dina itu sakali we. Anu sunah sekali ya Allah hampura dosa-dosa abdi jeung dosa-dosa indung bapa abdi jeung dosa-dosa guru-guru abdi jeung dosa-dosa murid abdi jeung dosa-dosa jamaah abdi masuk itu jeung dosa-dosa tatangga abdi tatangga kabawa kabeh dihampura dosana minta mentakeun hampura ka Allah jeung tatangga abdi ya Allah hampura dosa-dosa pemerintah abdi nu mukminin mukminat. Maka nu mukminin mukminat sabab nu teu mukminin mukminat teu beunang didoakeun sing dihampura. Teu beunang ngadoakeun sing dihampura dosana jelema kafir teu beunang musuh Allah sama. Oh mau dihampura urangna nu dibeunang ku Allah. Nyalahan namanya Al-Fatihah. Tah baca we astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kaidah dieuna. Di foto mana di klan atau dina iya aja cenah dina YouTube mungkin ku abdi di fotokopi ieu kitabna Qomil Tujan terus dan nyarioskeun masalah istighfar khasiatna ageun bisa mantap di Jawa Rumah. Wa akhraja Tabrani an Abi Darda kupingin sekedar Imam Abi Darda yang riwayat man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat sahajelma istighfar pametakeun hampura pikeun mukminin jeung mukminah kula yaumin tiap poe nek penting nek beurang sab'an 7 wa isrin 20 apa namanya kalian 20 kali kana maka eta jelema termasuk minal ladina di golongan jelema yustajabu diijabah cepat oplahu kanu yasi ladina wa yuzaku jeung dirizqian cepat eta jelema. Jadi mengaduakeun batur. Astagfirullah ya Allah hampura abdi ya Allah abdi hampura ya Allah lil mu'minin pikeun mukmin sadunya wal mu'minat jeung mukminin awe sadunya. Jadi ngaduakeun mukminin mukminat sadunya anu sadieun ka urang kaduakeun anu ngancam urang kaduakeun nu nyarekan urang kaduakeun anu ngamusuhan urang kaduakeun da mukminin mukminat sadunya saha wae hampura ya Allah nek hebat mah ngaduakeun mah hiji kadua kitabna ieu nasuhidinya jeung risalah mawana minal maksud kutub hadap dina nasuhidinya anna man istaghfara minal maksud iku satengah saking tapak-tapak ucapan-ucapan sahabat ucapan kanjeng Nabi mah akhbar, ucapan sahabat mah asal, Allah ucapan Allah mah ayat. Minal maksud iku satengah saking kal sahabat annaman utai sajana Allah istaghfaro minta hampura man Allah ka Allah kula yaumin tiap poe lil mukminin wal mu'minat sab'an wa isrin marrah 27 kali solo eta jelema jadi minal ubban di golongan tukang ibadah alladzina tegas nama jelema-jelema bihim kalawan eta
asihi makhluk kabeh dengan berkah jelma eta nu sok maca astagfirullah teh wa bihim jeung kalawan berkahna jelma eta nu sok maca astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat dadi kali yumtarun jelma dihujanan wa yuzakun jelma dirizkian dirizkian jelma-jelma dihujanan jelma-jelma dipikanyahna makhluk ku Allah gara-gara jelma nu eta teh nu sok maca ieu dadi kali nya risalah mawana jeung nasridinya halaman 237 nasridinya taras dina kitab Qom Tujan ieu doana kurang awas ku saereanya ijazah ti guru-guru abdi 27 kali supaya mati sabab itu suasana tapi kakangnya Nabi Muhammad SAW. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. 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 Sakitu eta teh kutub hadal raja wali di hadamawat dari salah mawana jeung nasridinya jeung komi utugjan kalangan Syekh Nabi Banten sami ti para wali eta nu teh ya Allah abdi nyugun hampura ka Gusti Allah pikeun mukminin lalaki pikeun mukminat awewe gitu. Jadi tatana gacana ditambahan ku guru abdi ku sunah diturutan ku abdi dibedakeun ka santri. Ya Allah memehna teh ya Allah hampura abdi mah mun di hadamawat mah memeh subuh ratusan jalmi di Habib Umar bin Habib di Darul Mustafa memeh subuh macana eta teh 27 kali teh teras subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah tah eta 27 kali teh kan sakitu lah tapi hasiatna bakal seukeut cenah letah teh doa teh menjarok terus ditamihan ku sunah memehna mun urang mah mun keur nyalira dasar sorangan-sorangan ya Allah hampura dosa-dosa abdi jeung dosa-dosa inu bapak abdi takacanana jeung dosa-dosa guru abdi jadi guru-guru kacana jeung dosa-dosa santri abdi jeung dosa jamaah abdi jeung dosa tatangga abdi disebutkeun hampura dosa tatangga abdi ai itu mah mukmin-mukminat kacana sadana ieu mah supaya kana hatena teh lancem hampura dosa-dosa tatangga abdi. Jadi si tetangga teh dipameten hampura. Teu kudu bebeja ka tetangga. Ya Allah hampura dosa-dosa tatangga abdi. Tah tungtungna ya Allah hampura dosa-dosa pamarentah abdi nu mukminin mukminat. Make mukminin mukminat teh. Mun pamarentah didumakeun ku urang. Mungkin pemerintah
bakal dibereskan ku Allah. Aminnya tak pemerintah pun ya Allah hampir dosa pemerintah abdi nu mukminin mukminat. Ayeuna pemerintah urang mun teu didoakeun ku urang nek usaha deui itu. Oh cenah pemerintahna teu adil cenah doa asal nu milihna tuh. Untung abdi mah milih eleh. Ingat deui keok Prabowo teh. Teringat dari gaib Prabowo ya. Didukung bebeakan Prabowo keok. Astagfirullahaladzim. Untung keok aing teh jeung dosa. Alhamdulillah. Tanuakeun pemerintah teh nemuin mukminah. Presidennya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, lurahnya, RT, RK, polisi, tentara, doakeun kabeh. Tong koreng kudu dan ngaganjar mah lamun pemerintah didoakeun ku urang pasti ku Allah dibales soleh solehat. Lamun lalaki mukminin, lamun awewe mukminah, tah pemerintah abdi nu mukminin mukminah. Doakeun alhamdulillah abdi ngadoa ieu teh di Kabupaten Purwakarta, Bapak Kapolresna soleh, Bapak Dandimna soleh. Mana ciri solehna? Ieu urang. Ieu berkerumun ieu. Berkerumun ieu teh di baturna ulah. Alhamdulillah ku Allah Kapolres Dandim alhamdulillah, Kapolsek dan Dandim alhamdulillah. Usaha didoakeun sing soleh, soleha. Dan mana doakeun ku urang. Timimiti Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ke tempatnya, Bupati sami aya awewe lalaki, Bupati Bandung lalaki, Bupati Purwakarta awewe, Bupati Karawang awewe, Bupati Manado awewe. Tah mukminin mukminah. Tetap ke pemerintah urang sen awewe. Didoakeun mah nu ngaganjar lain bupati lain gubernur Allah. Tah penerapan ilmu tadi dia pemasaran ilmu jika ngageun pemerintah teh menang ganjaran. Ceksa Imam Hasan Bisri jeung pundabitnya mana buka kitabna Iltihab Salatil Mutakin Salahiyah jeung Nasoihul Ibad dibuka heula tong percaya cek abdi tong. Geus dibuka mah percaya oh bener ini doakeun dina khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri gini aya Allahumma asli wulatana, Allahumma asli ya Allah asli bereskeun umaroana pemerintah abdi, ya Allah asli bereskeun wulatana teh waliul amri pemerintah umaro ya Allah bereskeun tentara abdi, ya Allah bereskeun polisi abdi, ya Allah bereskeun pejabat abdi. Tadi nambut baik Idul ya. Tah ngamalkeun ilmu teh kitu alhamdulillah. Maka sok baca baik astagfirullah lil mukminin wal mukminat 27 kali abdi ijazah di salapan guru. Salapan guruna sadayana di Mesir, di Hadramaut, di Mekah, di Mekah Matilu, di Madinah Mahiji Habib Zain bin Zamir, di Maroko, di Syekh Aziz Kubaiti eta ulama besar Maroko. Abdi mah kabumina. Kabumina Syekh Aziz Kubaiti, ketua Tarekat Internasional. Abdi jajah kitab Abdul Sholawat salam Sa'adatul Doren fi Sholat ala Sayyidil Konen kalangan Syekh Yusuf Nabhani di Bumina. Anjeunna nu ngajelaskeun nu ngaran salat aliyah Imam Abdul Hamid Tazi tamakanna dirinya cekat Imam Abdul Aziz Al-Jabal berituna Imam Ahmad Tijani di Maroko. Nah, terus Syekh Muhammad Fadil Jailani di Istanbul Turki sami ada tadi juga. Jadi pada 12 guru salah kata mah 12 guru ijazah nu teh tah nyambung nepikeun ka Kutub Haddad, nyambung nepikeun ka Abidada anu ngariwayatkeun dieu. Mangga di Amosnya dibedakeun ka anak itu baca ieu astagfirullah lil mukminin wal mukminat bakal dijadikeun jelema anu urangna wacana bakal dijadikeun jelema anu seukeut doana mujarab doana di hampura dosa. Amin ya. Cekap sakitu insyaallah malam mingguan payun ayeuna mah pribadi nyambungan ka Allah mudah-mudahan sadana sing dihampura dosa.